Super Harun is a shadow hero. Superhero that only exists inside dreams. The dream of Harun, a man's village's Keranggan. Small but many villages story. And here's one the story. Bae sih, uy. Anu kerpeting dilancengan ku sang pujaan hati mah. Coba atuh berbagi cerita kebahagiaan seetik mah bisa meren. Cie pura-pura cemberut padahal mah hatina berkembang-kembang. Heuy. Boro-boro berkembang-kembang di Hongkong atuh nu aya jengkel mah heueuh. Aneh sia moy, masa dilancongan jengkel. Nyao. Karek ngadenge jasa mah. Atuh bayangkeun be, kumaha teu jengkel coba. Masa nembak sini teu batur. Kita batur kumaha maksudna moy? Atuh lain adu sorangan nu nembakna tapi ditembakeun ku Bos Harun. Hah? Ilokan moy. Ku calem-calem tain tak adung jadi cowok. Ih, aing mah. Oh, bibit kami tempat tilu. Oh, bolu joreng bagus kabel. Wanjay, barang bagus deh bay coy. Moy, kaca kan ini sih moy. Gelis. Barang bagus di bay dina. Make you happy now, we make you pretty now, we make it burn and burn, so don't you hold up. Stop back for a moment, I will set a fire. We start from the underground, we race to the moon. Kunaon sih bos, kesan urung-singin amat. Pusing aing yo. Pusing kunaon? Saya nyaho aing meureun, aing meteng nginum sapoe ge laju muter bae hulu aing ngagoeng. Tepung jejelean. Aing sok nengan mangsa. Bos, ya orang ke mana? Cicing sama uka nyaho, jalekeun tuturkeun aing yo. Urang palak gedung nu lewat saha bae. Bos, aing mangsa tuh. Tuh mangsa tuh. Ayolah, geus urang palak bae tuh. Ih, ulah kan bos, RT itu mah. Da ngaruh jeung aing mah dek RT nu sabage urang gulung bae lah. Jadi. Dek mana sih ya cicing ada di cicing. Pan sawusin sih anak RT. Wah, ini lo. Ente sih. Eta sih mau naon eta? Hah? Nama es bos. Ini aja sekarang hayang. Wih, boleh tah. Coba kan dia. Wah, mantep. Ayo geura lempang sia ka ditu.
Kayak bos yang aing ruah pikiran. Oh, nuhun bos. Punten kumaha lewat. Bos, gerem bubur kada tuh. Apa mati ya? Ih, bos. Minum es biasa dong ya mabuk sih. Tadi main miras. Pak bener boga bos ge. Aing mah nginum teu kudu ge miras. Nginum kos kieu ge aing mah mabok. Aduh. Bos ngap. Bos, emang sedih bae bos. Bosna mangsa empuk tuh. Wih, kijing ya mah mangsana ya. Aduh. Weh, Beuki urang. Rizky anak soleh ya mah. Amin. Aduh. Terus ya, ke kamar sih ya. Balik, Mang. Bos, kumaha yeuh? Ngas lah bongkos pokoknya mah. Siap, pokoknya mah ayo bungkus. Tolong! 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 Wah, bener nih mah kosan minta tolongnya. Astaga, sial jasa yang kerbuburuan ge segala mogok ke motor. Ya saya diajak ngeunah motor ya. Mana neng penjahat nak? Penjahat, penjahat. Awalah, penjahat na geng. Kalah labur. Lambat sia datang nak. Awas lah. Alak jasa. Aku capek-capek kadi. Abo. Wih, saya ngerasa ayah mencurigakan teh. Mencurigakan nansal maksudnya? Coba jelek teh. Kosna ayah mengintip urang ya. Ay jadah. Saki orang keur ngobrol. Teker mandi, teker ganti baju. Aya keneh bae nu ngintip. Heueuh ka Jinsel. Kayak orang sampeurkeun. Hayang nyaho maksudna naon? Ngintip-ngintip sagala.
Pasar Basarun, berangkat kain yuk. Kerja orang sumputkan. Kamar rane eta barang bagus. Pan arare wah leungit. Siap. Tidak ada ngintip uang. Bagus jasa tahu ya. Ih. Orang kemana juga? Anu, di dia ini kan lagi. Aduh, siap. Gila, motor lain gimana sih? Ai. Habis pikir aing ka Bos Harun. Bisa-bisa anta Bos Harun nembakeun aing ka Mumuy. Akhirna Mumuy disebut henteu ka aing. Girukna heuh. Ternyata berat beban jadi seorang cowok. Harus bisa mengutarakan isi hatinya kepada sang pujaan hati. Gue salut coy sama lu yang udah bisa mengutarakan isi hatinya kepada pujaan hati lu. 2 jempol buat lo, wahai para cowok yang berhati baja. Action. Gue salut cuy sama lu yang udah bisa. Salah. Action. 2 jempol buat lo, cowok. Lah orang. Action. Hah? Ilo kan. Action. Ku colom-colom tain tak adung. Kok tain? Action. Kurang sih bos. Action. Panawa Action. Wih, ngeunah tah. Coba ke dia. Hei. Action. Action. Siapa ngomong heula? Iya.